Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraja tebang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jajara carios si Kuclek Rusia budak angon. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng emang di mana we ayana. Mugi asadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangu kene kumaha terasna ieu carita si Kuclek. Sok kabarayun sadayana. Bagja maneh teh Kuclek. Ieu itek teh baheula mangkapan kungsi diteteangan ku aki teh pikeun nyampurnakeun elmu silat jurus dasa kalasanda. Kari-kari ayeuna ieu itek teh kapimilih ku maneh. Anu harti maneh teh bakal nyangking elmu silat jurus dasa kalasanda kalawan sampurna. Hehehe. Geningan ngajodo boh ieu itek pon kitu deui jurusna. Nya meureunnan geus ngajodo we jeung uing ki. Jeung deui aya bagean nya mudah-mudahan we atuh uing teh bakal mampu nyangking elmu aki. Penting eta si Kuclek teh laju we atuh digembleng diajar jurus. Kira-kira liwat tabu 11 kakara reng teh. Isura geus asup deui ka jero imah. Sedengkeun ari si Kuclek mah nyireuk we da puguh kudu melek atuh. Basa keur jongjon hut-het torojol si Mas'ud. Kawasna bae acan tunuhkeun manehna mah hayang aya batur ngobrol. Kuclek atuh. Nah maneh teh asa ku kabina-bina teuing kapan geus peuting ieu teh euy keun isuk deui. Sapira ge diajar jurus kitu atuh, jurus babari eta mah jurus paragi gagebug anjing atuh, mebeg entog. Dilatih we Kang. Ngarah gancang bisa, ngarah gancang tapis. Tapi kelanan baturan akang ngobrol atuh. Ya akang henteu daekeun tunu. Teh akang teh panasaran hayang nanyakeun nah nya. Pamenta bapa dewek teh digugu. Maneh teh nyanggupan daek dikubur hirup-hirup euy. Nya Kang, ku uing teh disanggupan we lah. Kajeun teuing najan kudu dikubur hirup-hirup oge nu penting mah uing teh bakal boga pangabisa ngarah bisa ngabela diri. Nah kumaha kitu Kang? Kade euy. Si Abah teh ulah digugu teuing, ulah didenge teuing. Lantaran kapan mah hiwal atuh. Bet diajar ilmu silat bari jeung kudu dikubur hirup-hirup. Sarua jeung ngajurungkeun kojor pek we pikir kumaneh ceuleuh euy. Angaranan dikubur salila saminggu. Teu dibere dahar, teu dibere nginum. Atuh bakal lang layeuseun tong boroning jelema. Dalah hayam oge jeung eme teu diparaban makapanan mah eot. Komo ieu bari jeung dikubur atuh. Nya moal meureun Kang. Moal nebikeun ka paeh. Uing yakin si Abah marentah kitu teh lantaran geus ngalaman. Nya nita soteng geus kaalaman. Teu kutuk ieu. Teu kutuk ieu kumaha? Kapan gara-gara si Abah baheula dikubur. Sikapna teh aneh pamentana oge atuh teu kaharti. Ngomongna ngaco teu asup akal. Kumaha kitu Kang? Kapanan si Abah teh araraneh mah hiwa sikepna aneh. Kapan ka akang ngakungsi nitah nu teu pararuguh. Malahan mah teu kaharti atuh. Ti heula kungsi. Bet kudu nitah maraban embe. Lain ku jukut tapi ku huut. Kungsi dititah maraban hayam. Diparaban
kuku keusik atuh. Piraku Kang. Nya aneh atuh kapan ari embe di parabuut mah moal beukieun. Pon kitu dihayam ari di paraban keusik mah. Tirang tue atuh moal dipacok. Nya eta puguh ge atuh teu kaharti linglung si Abah teh. Malahan mah nu aneh mah akang teh beti titah kudu newakan jurig. Gara tewakan cenah teh jurig dina jero awak maneh teh. Dina jero dada maneh teh aya ririwa. Si kucileuk teh atuh maninga ulang. Nah nya cenah bah surate kungsi nitah anu aneh-aneh. Dasanya atuh aki surate baheula kungsi nitah samodel kitu. Si Mas Un teh dititah we maraban embe ku huut, maraban entok atawa hayam cenah ku keusik. Eta teh lantaran bakating ku keheul ka si Mas Un. Anu hanteu beuki dibere pangajaran, embung diwaris elmu silat. Da eta atuh si Mas Un teh gede kasieun. Ku kituna dititah newakan jurig we, newakan ririwa nu aya dina jero hatena. Tapi si Mas Un mah teu ngartieun. Caritaan bapana teh dianggap nyawe malahan mah disangka jalma aneh. Ku kituna kiwari oge basa ngadenge si kucileuk daek nyumponan kana pamenta nu jadi bapana daek dikubur hirup-hirup. Atuh eta si Mas Un mah kurang panuju. Inggis cenah eta si kucileuk teh cilaka. Tapi si kucileuk aya ku keukeuh. Keur manehna mah yakin kanu jadi guruna teh nyaeta Ki Suramanggala. Teu mangmang, teu salempang, teu hariwang. Estuning jajem kana pamadeganana yakin kanu jadi guru. Tetela maneh teh geus beunang kacakok ku si Abah. Kade akang mah ukur ngingetan unggul. Bisi cilaka kumaha lamun maneh teh atuh maot. Kangadanan dikubur mah sarua jeung nangtang malakal maot. Doakeun we Kang. Mudah-mudahan uing teh ditang tayungan. Nya uing mah arek tetep we ngajalankeun sakumaha anu diparentahkeun ku si Aki. Nya ku si Abah bapa akang. Nya kajeun ari kitu mah akang mah geus ngingetan. Lamun aya kitu kieu meureunnan. Eta mah tanggung ku sorangan. Akibatna geus ayeuna akang rek sare geus tunuh. Nya mangga we Kang, akang bade kulemah. Dari uing mah rek di luar we Kang. Puguh ari di jero mah bisi kadatangan jurig tunuh. Ari kieu mah di luar meureun loba reungit anu ngingetan. Loba sora-sora satu peuting anu ngagandengan. Pijajauheun tina pitunuheun teh. Kapan uing mah kudu melek ieu teh Kang. Si Mas Un mah ngoroyong ka jero sedengkeun ari si kucileuk mah cicing we di luar sorangan. Bari merhatikeun kaayaan peuting anu sepi cembling. Ukur dipapaes ku sora-sora satu peuting anu reang patemalan jeung pada baturna. Waktu anu lumaku marengan insan anu gemelar di alam pawenangan. Teu karasa wanci peuting teh geus kaganti ku wanci beurang. Si kucileuk anu masih keneh acan sare tetela geuningan kuat. Malahan manepikeun ka beurang oge kuat nahan lapar. Da puguh si kucileuk mah atuh geus tuman. Kulantaran si kucileuk mah geus biasa nahan lapar. Atuh dina waktu 3 poe teh henteu dahar, henteu nginum, henteu sare oge. Kuat we cacap nepikeun ka 3 poeana. Basa nincak poe anu kaopat. Ki Suramanggala teh laju we atuh nitah si kucileuk sajaga diri. Lantaran cenah kudu daek dikubur hirup-hirup. Malahan mah Aki Suramanggala teh geus nitah si Mas Un. Nyieun kuburan ditempateun tirakat di jero taneuh. Ka dieu sia maneh teh Mas Un. Nya juga itu. Geura bangalikeun taneuh jang ditempateun. Nya si kucileuk kapan arek dikubur hirup-hirup. Nu bener ari Abah. Aya ulah nyilakakeun batur bah.
gerak pikir ku abah kumaha lamun cik kucilik teh maot atuh kangaranan dikubur teu diparaban salila saminggu. Abah, cik kucilik teh jelema lain marmot atuh. Montong kalah ka ngacaprak sia maneh teh. Kaitu pokona mah kudu nurut ka aing. Nyajieunkeun kuburan jang si kucileuk. Kituna teh atuh bari molotot. Si Masud ningali kitu mah jadi sieuneun laju we ngagugu kana kahayang nu jadi bapa. Ngagugu kana parentahna. Gecruk atuh eta si Masud teh ngagalit taneuh. Basa geus rada jero laju we dipariksa ku bapana. Nah ari maneh Masud. Barang gawe teh hanteu baling. Dasar dage sia mah eueuh tanagaan. Ayo sia sing jero. Nyajeng deui kudu lega. Kapan arek ngajedog di jero? Nah ari abah aya ku ngagampang kanu jadi anak teh. Sakieu geus digawean bah. Ku sorangan mah berat atuh. Atuh ari sing jero mah kakok. Ku Masud bakal dijieun 3 meter sakalian ngarah Masud teh jongklokkeun wae ku abah. Ngarah puas atuh. Nya paehan we sakalian paehan. Nah ari sia Masud kena-kena. Nya bibir triwang kulet teh tulangan. Cacapek teh ka mana karep ka kolot sia. Kurang ajar sia teh. Sakitu ge mani jajarih mani muruku sunu. Kapanan ku dewek teh hanteu dipaksa. Nya sapira ge ngajieun kuburan. Hanteu dititah ngajedog di jero. Nya hanteu jiga si kucileuk. Lamun sik maneh dipaksa ku aing. Nurut kana kahayang aing. Cicing di jero kubur salila saminggu. Nya meureunnan sia mang aya bahan geus kabur. Dasar sia mah. Nu kitu teh mah atuh dah abah. Bet aya wae dasar mah hiwa atuh mah hiwa. Bet arek ngubur jelema sagarupa. Sok sanajan bari jeung muruku sunu oge. Eta kuburan teh luju we digali di jeroan. Malahan mah teu karasa geus aya kana sababaraha meterna. Malahan mah cukup lega. Sabada beres atuh eta si Masud teh hanjat. Mangga juragan parantos tengse atuh kada kumaha ajeuna yeuh. Nah jijim abdi teh bade dikurepkeun wae sakalian atuh. Atawa urang sasarengan atuh. Paeh babarengan. Dasar sia teh kurang ajar. Nah cacapek teh ka mana karep deuleun. Daek-daekna. Beunggeus ari geus anggeus mah euy. Kaitu ngalaawi. Kapan ieu kuburan teh kudu make liang deuleu jang ngarenghap. Kaitu sia bisi dipapag getah. Sungut teh ngacaprak ka manap karep. Si Masud laju we atuh ngabartak lumpat sieuneun ari rek dibabuk mah. Laju ngagugu arek ngalaawi jang liang eta kuburan. Teu lila geus mawa awi malahan mah geus meunang ngarojokan. Sup atuh awi teh ditancrabeukeun kana eta jero kubur. Malahan mah awi teh laju atuh dipake nutupan eta kuburan. Ngarah diurugan teh cenah teu urug. Sabada kuburan geus dijieun. Eta Ki Suramanggala teh laju we atuh nita si kucileuk sagancangna asup ka jero eta kuburan. Ayeuna mah kari asup ka jero. Sok kucileuk. Nah geus buleud hate teh. Teu mangmang teu salempang teu hariwang yakin. Muhun bah. Uing teh geus yakin. Jadi ayeuna keneh yeuh uing ngamimitian tirakat di jero taneuh teh. Nya cicing di jero kubur. Nya sok ayeuna mah geus genah kari asup. Si kucileuk teh teu loba lila. Laju we atuh asup ka jero eta kuburan. Geus kitu mah atuh laju ditutupan we diurugan di kutahaneuh. Sabada rengseng ngurebkeun eta si kucileuk. Atuh eta Aki Suramanggala teh ngajakan ka si Masud sagancangna ninggalkeun eta tempat. Hayu sia teh kunaon kalah kapalahak polohok jiga nu bingung. Nya atuh. Puguh ge melang hariwang ku si kucileuk nah nya. Moal paeh ieu teh bah. Inggis atuh.
Inggis abi mah kumaha lamun si kuclek teh maeot. Meureun abah teh kudu tanggung jawab kangaranan si kuclek teh kapan cik abi anak jelema, lain anak marmot atuh. Ih, sing percaya mana naon? Nya pasti abah ge bakal tanggung jawab. Heug atuh hari kitu mah ari abah arek tanggung jawab mah ngan omat. Ulah arek mamawa nu jadi anak. Anak caraka data sawala. Bapana cilaka anakna mah embung kababawa embung. Tuluy teuing ari kudu narima hukuman mah. Kituna teh bari laju we nuturkeun nu jadi bapana. Sedengkeun di jero taneuh di jero kuburan. Si kuclek nu geus aya di jero kubur teh atuh culang cireung we merhatikeun kaayaan anu poek mongkleng buta rajin. Geus hanteu katingali curug-curug acan. Alah, oreng kieu geuning ari di jero kubur teh poek mongkleng teu katingali curug-curug acan. Gusti nedadi hapunten jisim abdi. Kumaos jisim abdi teh seueur dosa, seueur lali. Lamun seg abi meureunan salila hirup di alam dunya teh poekeun, engke ge bakal poekeun nya teu wawuh ka pangeran, teu wawuh ka pangbalikan. Kapanan ceuk si Aki mah lamun manusia di dunyana poek teu wawuh ka pangeran, di dituna ge engke teh bakal poek, malahan maleuwih ti poek. Jeung deui bakal ngalaman cilaka. Bakal cicing di alam barzah teh lain narima kanikmatan, tapi narima panyiksa. Panyiksa tina amal jeung perbuatanna sorangan. Meureunan engke teh bakal ditakon ku malaikat Munkar jeung Nakir. Ngan bae ceuk si Aki teh, "Kade cenah kuclek, maneh teh kudu ti ayeuna diwawuhan eta malaikat." "Heueuh cenah Munkar jeung Nakir teh. Lain syariatna tapi hakikatna. Da ari syariatna mah kapan wallahu alam urang teh acan panggih jeung eta malaikat Munkar jeung Nakir. Tapi ari hakikatna mah kapan ade cenah sing inget kana kamungkaran lantaran nun maneh loba dosa ngagugu hawa nafsu migawe kamunkaran tinang tu bakal dipenta pertanggungjawabanana. Bakal digendir ku eta malaikat Munkar teh. Jeung deui kade maneh teh kuclek cenah euy. Ulah arek kikir, ulah arek koret. Boga rasa ngabimili kana sagala rupa. Kapan eta teh cilaka. Sedengkeun sagala rupa teh kagungan Allah. Manusia mah teu ngaboga-boga. Saupama manusia aya rasa miboga tinang tu bakal digendir. Bakal cilaka. Nya bakal disiksa ku malaikat Nakir lantaran jadi manusia anu boga rasa ngamiboga. Kapan ceuk si Aki mah tong boroning harta dalah nyawa. Manusia mah teu ngaboga-boga diri sasampiran awak sasampayan estuning sagala kagungan anjeunna. Anjeunna anu ngusik malikeunana. Manusia mah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Duh, Gusti jisim abdi teh nembe sadar tetela geuningan. Saupami hate teh poek tinang tu bakal cilaka. Teu bisa ngalengkah-lengkah acan di alam dunya teh. Mugi awe salamina abi kacaangan ku cahaya ilmu sajati anu aya dina diri, anu tara ieu pareum, anu salilana teh nyaangan. Ngan bae rumaos jisim abdi teh sok silo Gusti. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Panas geuning sakarasa keudeng oge. Meureunan kieu karasana. Dada teh bakal panas saupama manusia teh ngagugu hawa nafsu. Pikiran bakal panas kaituna teh bakal kacau. Hirup sakama-kama kaituna teh bakal kasasar tong boroning wawuh ka pangeran. Kadirina ge hanteu wawuh. Hirup teh ukur jadi jelema anu jual jasa kama-kama, lain jadi manusia anu sajatina. Tapikeun we lah itung-itung latihan aing ayeuna teh ngarangahudangkeun kasadaran. Kapan ceuk si Aki teh tiap-tiap anu nyawaan mah bakal ngarasakeun maot. Nya ngarasakeun maot. Cilaka ceuk si Aki teh saupama jiwa urang teh hanteu dina kayaan tenang. Sedengkeun anu digaroa teh nyata jiwa-jiwa anu tenang.
Ari jiwa nu tenang teh nyaeta nu geus bisa meruhkeun hawa nafsuna, pikiranana geus hanteu marakayangan, tapi geus bisa ayang-ayangan anteng manteng eling ka Gusti anu Maha Suci. Kitu sajeroning di jero kubur teh si kuis cilik teh ukur ngacabrak we sorangan bari sadar kana kayaan dirina. Waktu ti karasa geus aya kana sababaraha poena. Unggal poe dipariksa atuh ku eta Aki Sura jeung si Mas'ud. Pocabkeun basa poe anu kalima. Sabada hujan gede, Aki Sura teh atuh melang hariwang ku kayaan kubur eta si kucrek inggis cenah kaurugan taneuh atawa aya cai anu asup ka jero atawa liangna katutupan. Si Mas'ud gura-giru atuh manehna teh indit mariksa beuting-beuting oge cenah kapaksa we najan sieun-sieun oge. Basa tepi ka tempat anu dituju, si Mas'ud teh regreg lantaran teteh geuningan aman. Liangna oge hante katutupan atawa kaurugan ku taneuh. Si Mas'ud panasaran laju atuh ngageroan si kucleuk. Kapan biasana mah kapan lamun digeroan teh cenah sok nemalan. Netelakeun lamun si kucleuk teh cenah masih keneh hirup. Kucluk, kucluk. Nah maneh teh masih keneh hirup, oi. Ieu akang meriksa kayaan maneh. Inggis maneh teh kaurugan ku taneuh atawa aya cai di jero kubur atuh. Ayo jawab kucluk, kucluk. Sacaritana teh sidikna mah bari gogorowokan disongokeun kana liang eta kuburan. Tapi si kucleuk teh hanteu nemalan. Puguh we atuh si Mas'ud teh manireuwaseun. Inggis si kucleuk teh cenah geus nuluy atawa geus maot. Bakating ku panasaran, laju nyobaan digeroan deui. Tapi hasilna nihil. Si kucleuk teh eueuh batuk-batukna acan. Basa keur dina kayaan bingung jeung atuh melang hariwang. Di tukangeun tangkal asem teh aya anu cacarita. Malahan mah jiga anu nyingsieunan sorana teh jiga sora si kucleuk. Teuing aya jurig newo-newo meureunna nu ngahajang ngajailan ka si Mas'ud. Puguh we atuh si Mas'ud teh manireuwaseun. Aloh. Dedengean teh jiga sora si kucleuk, poa-poa ririwana. Alah, poa-poa nya si kucleuk teh geus maot. Aduh, kucleuk, ampura akang yeuh. Nah, atuh maneh teh beut ngagugu kana pamenta si Abah. Kapan ceuk akang oge bakal cilaka ngagugu si Abah mah nu araraneh. Aduh, Abah, cia cilaka yeuh. Si kucleuk maot. Tulung atuh, tulung. Si Mas'ud atuh mani ngabarata kelumpat hayang gura-giru ninggalkeun eta tempat. Hayang gancang laporan kanu jadi bapana. Basa tepi kaimah teh laju atuh setengah ditubruk panto oge. Puguh we atuh eta Aki Sura teh mani kaget. Nah ya naon cenah? Ai-aina ari sia Mas'ud. Nah ya naon sia teh jiga bagong. Panto kuat ka ditubruk kitu. Tiwas, Bah, tiwas. Si kucleuk atuh si kucleuk, Bah. Geus maot atuh, maot. Ai, nu bener sia teh. Piraku deuleu. Nah kuburna kaurugan ku taneuh atawa kumaha? Atawa kakeueum ku cai? Kuburna mah aman, tapi di geroan teh eueuh nemalan. Aya oge anu nemalan teh tukangeun tangkal asem atuh aya nu nemalan sorana poa-poa ririwana. Jelas si kucleuk teh meureunana geus tinggal ngaran, geus maot, cilaka. Abah kudu tanggung jawab atuh. Mangkelanan sia. Can puguh deuleu. Hayu tuturkeun aing. Urang pariksa ayeuna mah. Ceuk eta Ki Sura mangala ngajakan ka si Mas'ud. Eta kuburan si kucleuk teh cenah arek dipariksa we. Euleuh mitra waktosna geuning. Parantos teh nyakapannya. Sagala urang tuna jajar carita si kucleuk rusiah budak angon dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganannya. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.